pai jalan satapak ngajogjog ka hiji lembur. Be doa kenangnya ambe sugih. Kayak dia koing kenang hees na di hotelan koing nya. Foto. Terus aing ngarit nya. Cek, nek kemana? Nek ngarit. Ya ngarit bae. Teuing menu kitu mah tina mandiri. Lah rumah saya mah jelema teu gablog. Saya aing rasugihna aing embe tereuneun-heuneun. Teu kudu dereunehan ku aing. Aduh aing. Gelo aing pira kudak dereunehan be. Coba aing sugih ngadadak mege di hotelan ku aing. Karena ge moal jukuk aing. Emas kadinya. Lah aing katun kaedan be aing mikiran kitu. Aing katun begawe-gawe belah kadinya. Setelah cukup aing jeung sakalian mah. Ah! Sa dia? Aing jin kompana Nan para saing mah jin mah di teko emas. Eta mah di kompan bolok. Aing pernah dina teko ngan aing kapanasan aing kuaring geus gede mantap aing pindah kana kompan hatur nuhun geus ngaluarkeun aing dina kompan wari ku aing dibere 3 permintaan. Since ngomong sorangan. Ngomong jeung saseta. Aing sieun Cenah dia biasa mere permintaan ka aing. Itu benar. Aing hang gaya. Siap. Itu permintaan yang gampang sekali. Wih, manjur dah jin. Aina dia bisa tenyin aing ganteng amin di kerumunan ku awewe. Mustahil. Aing boga jin gitu-gitu teuing. Eta mah geus takdir, bos. Jadi nu bisa diubah mah cuma nasib. Takdir mah teu bisa. Dia hayang kasep, eta kudu dioperasi. Eta dioperasi plastik. Plastik naon? Plastik es. Gas nuhun aing sakeuga hayu orang balik yuk. Woi, ngomenan dia. Boyor. dia cek. Dia orang di dia. Weh, gablok motor yang kuari mah. Wih, menang di mana dia? Menang maling dehnya. Ngalungjak. Dia. Tadi ngarit pas balik kan menang motor. Wah, maling dehnya. Lo sotoy. Dia tadi ngomong sorangannya. Dong edan tadi ya tadi ngomong sorangan di situ. Aing nyawa ka duit mah. Allah tadi ngomong sorangan di jeung sadia. Yang di deleukeun dia ngomong sorangan. Mau dia tahu urusan beur dia menjadi bangkong, ame teu kajual ame kabeli motor dong aing. Gandeng dia maling. Dia Nggak babudak kan itu.